Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 4 Mei 2026 masih dina suratul Haji ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he sakabeh jama-jama anu iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Jadi nu diseru teh jama-jama nu iman wungkul. Arka'u kudu ruku anjeun kabeh. Wasjudu jeung kudu sujud anjeun kabeh. Tegasna ngadegkeun salat. Wa'budu jeung kudu ibadah anjeun kabeh robbakum ka pangeran anjeun, tegasna ka Allah subhanahu wa ta'ala, kudu lillahi ulah musyrik ka Allah. Saterasna waf'alu jeung kudu migawe anjeun al khaira kana kahadean kana kaalusan. Sabada migawe salat teh aplikasikeun kana hidup sehari-hari nyaeta ku migawe hade jeung sasama jeung lingkungan anu aya di sekitar alam urang. Supaya naon? La'allakum supaya anjeun kabeh tuflihuna anjeun kabeh aya dina kauntungan dunya jeung akhirat, tegasna aya dina kabagjaan. Saterasna kumargi eta ngalakukeun anu tadi disebatan teh sulit kacida sabab seueur gogodana ti pirang-pirang setan. Maka dijelaskeun dina ayat salajengna, wajahidu jeung kudu jihad ngalawan kahoream, tegasna jihad fillahi dina jalan Allah. Tegasna dina jalan agama Allah nyaeta agama Islam. Haqqo jihadihi nyaeta sebenar-benarna jihadihi jihad, sebenar-benarna jihad ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, henteu jihad lantaran anu sejen. Huwa ari itu Gusti Allah ijtabakum geus milih Allah ka anjeun kabeh. Alhamdulillah urang tetus kapilih jadi muslimin. Wa ma ja'ala jeung henteu Allah ngajadikeun alaikum ka anjeun fid dini dina jalan agama Islam min harajin tina kesulitan, tina kasusahan. Jadi puasa teh lamun kuat atawa lamun di perjalanan bisa dikodoan. Salat teh lamun berdiri anu kuat bari diuk ge bisa. Terus seueur di haji munggah haji umroh tiasa teh dilaksanakeun kanu kawasa di jalan. Upami teu gaduh artos mah teu kedah. Tah eta teh aya kesulitan dina agama Islam. Sadengnya zakat oge upami gaduh zakatanana, upami teu gaduh mah cekap sedekah. Teu kedah, teu aya nu sulit sarasna mah. Agama teh eta teh asal usulna ti mana? Millata abikum, eta teh tina agama bapa anjeun, tegasna Ibrahim, Kangjeng Nabi Ibrahim. Ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim teh diagungkeun ku sadayana agama. Yahudi ngaku berpegang teguh ka Ibrahim. Terus Nasrani sami umat Islam oge nampi kana kebenaran Ibrahim, kalayan eta agama anu lurus ti Kangjeng Nabi Ibrahim asal-asalna. Jadi sadayana oge ti Kangjeng Nabi Adam juga Kangjeng Nabi Muhammad sadayana oge eta teh agama Islam. Sabab naon? Tah di dieu diterangkeun. Huwa ari itu Gusti Allah samakum merengaran ka anjeun kabeh muslimina muslim anjeun teh. Tah urang teh geus dingaranan muslim. Ti iraha urang dinamian muslim ku Allah mingkoblu ti samemeh aya Quran. Ti mimiti Taurat, Jabur, Injil, Mazmur Daud jeung sajabana eta teh tos muslim sadayana oge. Dingaranna teh ku Allah teh. Wa fi hada jeung dina ieu Quran sami muslim sadayana ge. Jadi umat kafir mah eta mah nyieun we agama manehanana dengan hawa nafsuna. Saterasna liyakunu supaya jadi bukti
Rasulu ka Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah syahidan kana nyaksian alaikum ka anjeun wa takunu jeung anjeun nyaksian ashada kana yen anjeun jadi saksi Allah nasi pikeun jama-jama nu sajen. Jadi urang teh kudu bener sabab urang teh jadi saksi jang jama-jama nu sajen. Wa aqimus sholata jeung kedah ngadegkeun salat anjeun kabeh seperti perintahkeun dina ayat sateuacanna. Wa atuz zakata jeung kudu nunaikeun zakat lamun aya zakatanna namun teu aya mah cekap sedekah. Wa atasimu jeung kudu berpegang teguh anjeun kana tali Allah billahi tegasna agama Allah. Wa ari itu Gusti Allah maulakum eta teh saalus-alus maulakum eta teh pelindung anjeun kabeh. Wa ni'mal maula saalus-alusna pelindung Allah teh. Sanikmat-nikmatna pelindung wa ni'man nasir jeung sahade-hadena saalus-alusna nasiru anu bakal bisa nulungan. Jadi teu aya deui nu sae anu bisa ngalindungan jeung nulungan angin Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana di dunya jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.